Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa hususan ila ruh Syabdul Qadir Ajilani wa hususan ila ruh Syedina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa radiyallahu anhum wa hususan ila ruhi musannif kitab Fathul Mu'in al-alim al-alama Syekh Zainuddin Ibnu Aziz al-Malibari at-Tirmidul al-Alma Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i nafa'allahu bihi wa bi ulumihi amin. Ususan ila riba baibad baru zaman binaki jami usuli wa puri muasyilati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengan kana pangawasan Fathul Mu'in babus sholati areta bab bade martelakeun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 anu kitab Mu'ina upami abdi salah dina maca atawa dina logatna mangga lareskeun dina komentar urang belajar sasarengan. Jadi kitab Fathul Mu'in teh sakedik lapadna anu artina panjang gitu, pantes dibahas kitab anu ringkes kamari kitab Mu'in teh kitu. Babus sholati ari eta bab bade martelakeun salat hiya ari ngaran salat sar'an ceuk sara aqwalun eta pirang-pirang ucapan wa af'alun jeung pirang-pirang padamelan atau pagawean mahsusatun anu ditangtukeun ieu aqwal jeung af'al maftuhatun tur anu dikawitan ieu aqwal jeung af'al bitakbiri ku maca takbir mahtumatun tur anu ditungtungan ieu akmal jeung aqwal bitaslimi ku maca salam gitunya. Ngaran salat ceuk sara teh pirang-pirang pagawean jeung pirang-pirang ucapan anu ditangtukeun. Tur anu dikawitan ku maca takbir jeung anu ditungtungan ku maca salam ceuk Mu'in. Wasumiat jeung dingaranan ieu af'al jeung aqwal bidzalika ku itu ngaran salat listimaliha karna ngurungna ieu aqwal jeung af'al ala sholati kana makna salat. Lugotan ngaran salat ceuk lugot. Wahia jeung ari ngaran salat ceuk lugot. Adu'a'u eta doa ceuk bahasa ngaran salat teh doa sakadar-kadar doa. Wa mafrudatu jeung ari salat anu bangsa fardu jeung ari pirang-pirang salat anu dipardukeun. Al ainiyatu anu bangsa ainiyah. Khamsun eta aya 5 pikul yaumin dina saban-saban poe walailatin jeung saban-saban peuting. Salat anu dipardukeun dina sapoe sapeuting eta aya 5 maklumatin tur anu geus dimaklum minad dini tina perkara agama bidororoti kalawan nyata. Geus jelasnya urang nyaho bahwa salat sapoe sapeuting teh eta aya 5. Payak puru atu kafir sajahidun jama anu nampik ha kana ieu salat. Teu wajib salat maka urang kafir jelema ka kitu teh. Walam tajtami jeung teu kumpul naon hadil khamsi ieu salat anu 5 li ghairi nabiyina lianti ka nabi urang sadaya nyatana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat anu 5 waktu teh pada nabi-nabi sebelumna mah teu kumpul.
Jadi kumpulna ya salat anu 5 waktu teh ngan aya di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kan nabi-nabi anu sebelum nama wallahu a'lam. Wa furidot jeung dipardukeun ieu salatil khamsi, salat anu 5 teh dipardukeun teh Lailatul Isra'i dina maleman Isra. Ba'dan nubuwati dina sabada jadi nabi na ieu Kangjeng Nabi bi asyara sinina kalawan 10 pirang-pirang tahun. Wasalasati asyhurin jeung 3 pirang-pirang bulan. Lailata sab'a wa isrina dina poean atau dina maleman 27 mina Rajaba anu tetep dina bulan Rajab. Jadi di salat teh anu kurang dilakukeun nu ngapoe sapoe 5 kali teh dipardukeun teh pas maleman Isra-na Kangjeng Nabi dina sabada jadi nabi na Kangjeng Nabi 10 tahun 3 bulan 27 hari tina bulan Rajab. Berarti Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul jeung nabi ku Gusti Allah teh dina umur 40 tahun. Berarti 10 tahun 3 bulan 27 hari kemudian pas ninggang dina bulan Rajab tanggal 27 Kangjeng Nabi dipardukeun atau menang perintah salat nyatana diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi. Hadiah rati Gusti Allah teh nyaeta dipiwarang atawa dipardukeunana salat. Walam tajibu jeung can wajib naon subuhun salat subuh yaumatil kalailati dina peutingan eta malam Isra li adamil ilmi karna henteu apalna atawa karna eueuhna ilmu bi kaifiyatiha karena tata cara atawa karena tata carana salat. Jadi pas begitu beres Isra Mi'raj teh Kangjeng Nabi teh salat subuh mah can wajib ka Kangjeng Nabi teh naon margina sabab can aya ilmuna salat teh kos kumaha sita gitu li adamil ilmi bi kaifiyatiha gitu. Atau can wajib ka umat muslim gitu. Innama tajibu pastina wajib naon al maktubatu salat anu dipardukeun aya sholawatul khamsi tegasna pirang-pirang salat anu 5 ala kulli muslimin kasaban-saban jalma anu Islam mukalapin tur anu mukalap teh naon aya baligin tegasna baleg mendengaran mukalap teh akilin tur boga akal zukurin tur lalaki au ghairiha zakarin tur lalaki au ghairiha tawalian zakar nek lalaki rek awewe nek banci mukalap boga akal baleg eta muslim wajib salat tohirin tur anu suci. Pala tajibu atun teu wajib salat ala kafirin ka jalma anu kafir asliin anu bangsa asal kafir ti orok kolotna kafir teu wajib salat. Wasobin jeung kabudak leutik anu can hideung teu wajib salat. Wa majnunin jeung ka jalma nu gelo mah teu kudu salat. Wa mu'malai jeung jalma anu sakalor atawa jalma anu pingsan teu wajib salat. Wa sakroni jeung jalma anu mabok atawa anu weureu nyalin mabok weureu teu wajib salat mabok weureu. Bila ta'ada kalawan teu ngaja-haja mabokna teh atawa weureuna teh lamun ngaja mabok mah wajib salat tapi maena teu salat dosa gede. Li adami taklifihim teu wajib salatna teh karena henteu kataklifna itu anu kabeh. Henteu kataklif teh berarti henteu boga akal jeung teu baleg. Tadi budak leutik teu boga akal. Atawa can baleg budak leutik mah lamun kafirin lain Islam teu kataklif. Lamun majnunin ieu hilang akal kabeh mukmaaleh sakroni eta hilang akal. Teu boga akal jadi teu wajib litak. Jadi henteu wajib teh karena henteu kataklif itu anu kabeh. Wala jeung teu wajib ieu salat alaha idin ka awewe anu haid wa nu pasa jeung ka awewe anu boga nipas li adami sihatiha karena henteu sahna ieu salat minhuma ti ieu anu haid jeung nipas. Anu haid jeung anu nipas henteu wajib salat kunaon sabab henteu sah salatna pikeun awewe anu haid jeung anu nipas gitu. Wala qodoa jeung teu aya qodo alaihim ka itu anu kabeh batajibu balik ta wajib ieu qodo ala murtadin
ka jalma nu murtad wa muta'ammadin jeung jalma nu ngahaja-haja bisyakrin kana mabok gitu kana weureu ngahaja-haja mabok ninggalkeun salat wajib qada jalma nu murtad keluar ti Islam wajib ngodoan salat murtad 1 tahun berarti kudu dikodoan salat 1 tahun teh gitu atawa 2 tahun kodoan salat 2 tahun lamun anu di luhur tadi head nipas weureu sobi budak leutik begitu hideng teu kudu dikodoan jalma kafir begitu asup Islam teu kudu dikodoan saela kafir manehna gitu wayuk talu jeung dipaehan sakitu nya wallahu a'lam bissawab.